Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajan Saputra. Saya akan membacakan Sapon Sunda berjudul Leuwarung Larangan. Di hiji lembur leotik di lamping gunung, aya hiji leuweung anu sok disebut leuweung larangan. Ti baheula kolot lembur sok ngingetan garudak supaya ulah asup ka dinya. Tapi sebab hante ayanu kungsi balik saatos asup ka eta leuweung, carita eta ukur jagab mitos ku jalma ngaura. Hiji poe 3 urang pamuda jaka Dadan jeung Uus mutuskeun pikeun nalungtik leuweung eta. Kumaha lamun sabenerna di dinnya aya emas atawa harta karun, ceuk Uus. Atanapi ngan ukur dongeng pikeun nging siunan urang timpa jaka. Badan ukur seuri upami hayang apal, hayu urang cobaan. Peuting eta sangeus magrib maranehna leupang usap ka leuweung larangan. Lamun nempo ti luar leuweung sing leuweung biasa, tapi sakali usup ka jerong sagalana robah. Suasana ebuki angker, hawa beukitis jeung sora jangkrik nu tadi rame ujung-ujung sareureuh. Tah ieu neh ceng jaka biasana jangkrik nual ieureun ka gangguan. Ilu bianana ngadeukeun tanggal anu ngadaan di leuweung, tiba-tiba Dadan menginingan hiji hal aneh. Aya batu bodas nu siga beda jeung sakuringa. Batu naon ieu, ceuk Dadan bari ngabak eta batu. Barang dicekel eta batu rada haneot, siga aya kahirupan di jeprona. Uus amiti seung. Hayu urang balik weh, cek Uus. Tapi jaka henteu satuju. Urang geus nepi ka dijieung moal langsung mundur. Dadan sauri hayu urang neuluman leuwe jero. Leumpang sabaraha
lengkah Dewi maranehna mangiha hiji lawang gua nu katutupan ku salur-salur nu matak rewas di luhur lawas eta aya ukiran aksara Sunda kuna. Aris ewu naon hartina ceuk jaka badan nu rada wanoh kana aksara Sunda nyoba maca lamun geus nepi tok malik lamun geus asup ulah nengbongkeun seung uus beuki siepen berisko urang nyelekan tapi telat badan ngabak eta lawang muka sorangan sigana ijero jero gua teh lega tapi pinuh ku sungit nu hentu biasa sengit kawas kembang anu hentu kantos kapangih di mana-mana cahaya remang-remang ti batu-batu leutik di sakuriling gua